Wilujeng Sumping di channel Kiprah Sunda. Wilujeng nyakseni film program Harapan Kulawarga. Episode Salapan. Nah, mudah-mudahan saya cing lancar dah masang nomor mah tibatan untung kalau kabuntung nih kan. Mah kinder we sugane milikna urang teh ganti profesi. Nu dagang bako kana mah bako gayo. Derah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah sugan we hasilnya. Bah, karek goyang. Karek goyang min, rek mana maneh? Aya beja maneh harita menang nomor? Kami marek ngidar ya, bah. Bah, kamari mah wing menang 500 ribuan. Syukur atuh ari menang mah. Kami ge harita pasang menang, tapi ngan 2 ribuan. Sakitu mah leutik atuh, bah. Min, keur kami mah lumayan sakitu ge. Boga info nomor deui teu? Sugan we aya milikna atuh, ke kami rek dipasangan. Kami geus teu boga jang boko-boko acan, komo si kamajang meuli uyah. Kamana si Abah teh wayah kieu can balik? Moalohor sugana aki-aki teh, teu inget waktu. Bah, geus lain waktuna kituan deui ayeuna mah. Kami geus kapok geus tara masangan ayeuna mah. Lainna untung, kalah kabuntung bah, ayeuna mah kami usaha lelitikan we. Ya usaha naon maneh ayeuna min? Kami mah bah, usaha lelitikan dagang nu kieu. Naon eta teh min? Bulu jagong? Abah mah make bulu jagong, lain bulu jagong bah, ieu mah bako gayo. Bisi abah rek meuli kawing we dijamin mantap. Oh gitu min? Atuh engke kami rek meuli, tapi lamun teu boga duit mah payahna we rek nganyuk. Nyanggeus atuh min kami rek mandi heula geus teu kuat ya awak geus merang. Wing ngasieun merang re nah. Bewe wing ngalawin mah. Hayu atuh, mana ya bedogna? Aya, kala urang nyokot heula bedogna. Barudak kenaon si Leng? Abah nambah uih, bah. Kami karek balik, ning duaan rin teh. Kamana si Randy? Si Randy mah wih heula, bah. Atuh, abah marek balik heula, rek mandi heula, sing alakurnya ulina. Nyapa? Kumaha wae atuh ayeuna si Emo geus mimikirin lagi. Teu duit can boga. Kumaha atuhnya? Mak, yuk, hui olahkeun. Kaluman, ngalamun we. Ari Abah mesti mana? Ini teh inget waktu ke kebon teh. Kami tadi tadi pamit jeung si Amin ngobrol heula di jalan. Sekarang ngobrol jeung si Amin, ngobrol naon? Si Amin ada bako kuntul, nawaran ka kami. Abah jadi hayang. Ya enggeus nganjuk heula ceuk emak teu hayang meuli ayeuna mah. Keur teu boga duit. Jus juk gerak mandi, marek ngolahkeun lahui. Ketang bedog na di bawah semuanya. Itu yang bedog di luar nusahanya. Urang eta we sugan. Urang cepet Kamana cenah? Si Randy teh menikmat nila. Menihara rese budak eta mah. Pasti mana maneh? Nila. Batas nyopot bedog. Dak, apa teu? Iya bedog menang nyopot di mana? Di mana kitu urang? Di teu mah gomreng. Hayang ngadat sugan si Abah. May pira aki-aki kitu. Ayo urang mangkat. Ayo Ayo.
Aya si Asep kamana budak teh? Bayang kieu can bali. Aya mah jalan kampung. Kenal Nyi? Ujung mah wadah, Mang. Nah, dari mana ditanya teh keur sasapuk gitu pas nu lieur. Atuh nah, terang mah makin aus mah. Beli ka mana Mang Amin teh? Cek idar kami mah amang teh dagang bako Nyi. Oh, Mang Amin teh dagang bako eta mah. Geus teu ngapanna deui. Dan Nyi eta mah selain waktu lagi gituan deui. Pilih bade meser karena harga murah dijamin mantul. Mah, Mang Amin ah. Ya wes Nyi ayo pameli mah amang rek idar deui. Kadang lampu. Tenang gitu. Tah di dinya ngaranna. Masuk atuh pengenna cicing di dieu. Tah terjang lempeng ngaranna. Gandeng, juga mangga meringoi. Barudak geus can ngaranna meni lila teh. Geus wan. Ujang urang balik. Keweng yang nama di lemur. Ya bedog siapa bisa nyarekan. Ayo. Kadang lampu. Enak, dicocol enak. Abah, ada bedog di mana? Nah, ada di dinya ada depan diukan. Abah, cik gerak teangan. Lah, ya kamana? Kata di mana dinya? Kira aku atau ya nama maling mah? Udah sok jorok, udah antek. Yang gos, kuno ayam weh heula atuh tah. Peso yo di dapur. Jang. Bunuh apa? Oh lah, Aing tengah ha? kenapa ya kabeh? Cek warna hiji. Banyak. Gagangna teh. Atuh inget mah genaeun gagangna ge. Aya ieu warna. Yang wing ah. Dicicing. Ditiluan. Kira aku jang tiluaneun gagangna hiji. Pan ieu na tilu. Kurang jairan batur. Karena ping-pingna cenah beureum. Oh, udah mau dicarekan tuh. Umreng lah. Tunggu si Abah di udag teh. Serah Sangus di udag si Abah mah. si Abah. Langsung cicing. Nanti. Kami ngesungsing deui wae. Kunaon selain itu denge-denge teh ngarungsing we poe teh. Eta bah, si Emok pas nagihan deui duit teu boga, transferan ti si Ujang ge geus bea. Geus naon di wae atuh nya. Nah, ari maneh hirup teh sok ngalieur sorangan, ujeh mah keur kieu, cik atuh mikir tong nama-nama beban. Kudu setunyung teh. Lain mah mantuan kok kami teh. Harungsing we. Nah, ari maneh kalau sok adat-adatan. Geus ah, kamu mereka kabuan pusing di momok panas ku maneh. Udah ada. Beli adat. Oke, tenita ke siapa? Tidak digebugrang. Babaturan anu aya di imah. Hanya urang itu mana di mana? Hanya ho. Badan ayo ngiluka urang. Baru doyong. Yo cara nyiun dia teh. Wah kuat. Celak lagi. Tergantung ya.
jadi Can. Terus, ayo ah. Hayang awewe udah geus jadi. Yuk. Tapi udah mesti abahnya. Kumaha? Manangan gitu? Nya sieun neangan we. Wan anteun kumaha wan? Sorangan mah. Kamu tiluan mah hayu wae. Bela urang tiluan we. Tapi kumaha mun di luar aya si Abah jeung si Emak? Kumaha ngomong nanya? Kewe ngomongna nek nganterkeun bedog si Abah tinggal di kebon. Oke. Cuk, kamu udah ada panggilan kerja lagi? Belum, Jang. Emang kenapa? Saya pengen kerja, soalnya sudah tidak punya simpanan lagi. Apalagi sekarang, belum ngasih uang, ngasih mas, ngasih bapak. Ya sama aja tuh, Jang. Aku juga. Kan sekarang mas nasib sama kamu, aku juga. Ya kalau gini terus mah, mendingan pulang aja. Minggu depan juga, insya Allah, saya mau pulang. Si Ujang kumahanya ayeuna kaayaanna memang didahal ya henteu budak teh segera balik we lah Mas Sono. Mama, siapa ka mana? Naraon ka dieu sebelah paman. Wah, siapa mah ka kebon? Ya mah nek kandarkeun bedog tadi tinggalin di kebon si Abah. Kada kan juga ini. Lain mah nganuhunkeun dasar nini. Nu setuju budak teh. Gitunya ini sama. Dan tahu betul pasti. Kayak mau serang, dan ini Oh, hayu. Man ini. Lah si bebeja kasih Abah. Wes cong sieun. Wes enak urang di mana tempatna? Jadi dia weh. Meh deket. Sok atuh. Rek min mana rek masang. Rek nyender we kami mah moal lain waktu nak kituan deui. Nyana mana teh? Geus boga duit yang masang. Dah lain gitu masang teh dipikir-pikir kurang mah ibadah untung mah kalah kabuntung. Oh bener kata min ngomong dipikir-pikir mah kami oge lain teh hayang eureun min sabenerna mah ngabanar jeung masang teh da kumaha kaayaan anu maksa. Mata kami eureun ayeuna geus moal kituan deui. Boga duit mah geus bikeun ka anak pamajikan jang dahar sapopoe. Oh bener min geus ngeureuh mangkat heula. Ke ladang tong orang mangkat ya kami ayeuna dagang bako bisi mana rek meuli. Bako naon min cik kami nempo. Nah iya dang. Ini kieu bako teh. Bako naon eta? Ieu teh bako puntul dang bisi mana rek meuli ka urang dijamin mantap. Oh gitu min bade pelem. Ya pasti pelem atuh dang. Yang geus atuh kewing rek meuli ka mana? Juga pada selamat. Mangkat kemana, Jang? Keluarlah mencari angin, sugan we ada rumput yang bergoyang. Hayu, meluncur. Tapi kamu punya uang buat jajan enggak? Takut ada apa-apa di jalan. Tenang lah. Masih ada. Ya udah tuh, ganti baju dulu. Ya, aku juga mau ganti setelan biar cewek pada nempel. Karena di sini saya sebagai bos, demi ketentraman bersama, saya di sini kumaha marane enak di mana ge. Awas ya kujang, payung punang sia. Awas ya si Iwan kurang di. Ya. Awas ya kujang. Alah. Nasi kawan panang kalah ke aing. Rek meuli heula samareun ke warung beak. Baik.
Cuma gamreng dia ke warung juga nama. Mana? Mana? Orang jalan teh. Alas ya, ayo nu nyocok meniklat kaperes. Rasakeun tadi nenek gamreng teh. Alah emang peres ya nu kedua kalian mah. Teang si aku kami. Geuning barudak bangor bejakeun sabar.